Halo dulur, kembali lagi bersama aktivitas anak bungsu di kampung. Tak dinten ayeuna sim abdi bade kunjungan atanapi bade belajar bertani nya ke petani senior nu aya di perhutanan Kopeng. Tak jalan lagi ka dieu ning tu ngasruknya baraya kaleuweung. Saking kunanjak jeung laleueurna meuni capek pisannya baraya. Aduh, tuh jalan lagi barayanya kalau hore teh nanjak keneh gini mesti kena tebi. Tapi teh ayeuna teh diantosan ku petani namina Mang Uloh cenah bade dijajab ka kebon petani senior nu aya di Kopeng teh ya caket sareng kebon anjeunna. Teu geuning Mang Uloh ngantosan di dieu sorabi teh Mang Uloh entos caket teu acan. Sakedap deui cenah entos caket saur Mang Uloh teh hayu cenah dilanjut we ka payun. Oke saur teh nya lanjut teh sareng Mang Uloh teh ka payun. Nah geuningan pas ka payun teh aya jalan nu lebih belok tadi teh baraya. Untungna abdi gaduh jurus bancet nya baraya tiasa ngacrok ti nu butut langsung ka nu alus lajeng ka payun. Geuning masih tebi Mang Uloh kumaha teh Mang Uloh nya tos nanyak teh mudun. Alhamdulillah tah geuningan ayeuna mah dugi ka kebon si emak jeung si abah tuh cabena ge tos beureum meujeunna alaeun. Tah si abahna mah geuning bade ngecor tomat saurna teh cenah tah bade dipupuk deui cenah supados gerengseng melesat menembus 7 langit. Anjay, lanjut ka payun. Tah geuning si emakna ge aya di dieu tah junungan badeng tapi sambil ngaliwat saurna teh cenah geuningan. Tuh geuning saurna teh cenah alim di damaran cenah abi mah alim di damaran cenah. Heueuh ceuk kembay mah lah ka damaran sakedap mah tuh panuju ngulub naon waluh cenah eta teh. Ada pemandanganna aduh Masya Allah baraya raoseun pisan matak betah meskipun ayeuna di leuweung tapi pemandanganna kieu mah mantap pisan. Dilajeng tuh alhamdulillahnya dogi teh langsung dipiwarang emam dan tos sadia cenah tos ngaliwat Masya Allah hatur nuhun pisan sorabi teh emak ya datang-datang teh langsung disuguhan emam. Santosna ngobrol-ngobrol belajar tentang pertanian. Da abdi teh malami ge bade pamit cetek ka si emak teh. Nah saur si emak teh tah cenah ieu canak cenah tah terong ungu ieu tuh terong ungu namanya panjang baradagnya baraya. Alhamdulillah nuhun mas abdi teh pamit teh abdi teh euih. Teu sakitu wae panginten dulur aktivitas dinten ayeuna kin dilajeng